Aduh, Masya Allah, udah awak capek amat balik ke kebun. Ya marahan bae, sebulan duit. Rasa mewah bae, sih ngomong nama cina nak dia, mau senang kuyak we di mah jadi luar nang gua sampai Masya Allah itu sih eta. Nipu bae perasain. Aduh, capek amat enggak gitu emang. Bapak Sarkadi di mana gitu yuk sih kan ngomongan dari kiriman. Aduh, aing motor kayak doang kieu. Melen ngetan anak pesantren. Kalau ka dibikeun bukan tadi. Masih apa yang motor aduh, aing. Poek amat terus yang dulu anda. Wih, aja lemah tuh hongseng. Enak kenalan ke situ tuh. Sugan, petang di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Jang. Terang apa nak Jumadi? Terang. Di mana? Ya, Dan tadi mudar mandir. didinya kak. Lain hidang amat kemana ya? Diurus teku bapak. Alhamdulillah diurus. Di mana? Di sini kak. Ada lain. Mohon. Hangs, nunnya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aing saking sekajero dak kayak. Trek panggil bayi di mana gitu. Pilih yang lini apa yang cocopet di seta. Aduh. Yang motor kayak kieu. Mandi kasih tang sak di aduh. Yuk. Wih, iya meriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, jadi ya. Nah, aduh, ayo tengenahan kadi sebenarnya mah. Dan para kamu tiap. Lain aing strategi, aduh, ngomong udah aing nuan dia apa bernama ya. Para Aduh, ayo mana tak aing. kacamata dia kita delita. Astagfirullah, gitu ya orang. Mana sarahum sekali. Kacamata ieu pamerah ya, aduh. Nunjuk ning naonnya ka dia? Atuh eta buah kamu gitu aing mah. Sebenarnya mah arisin yang tadi ge demi be. Aduh, isin. Aing isin gitu mah ringrang kan aing lagi. Aja eta sakadi geus di kiriman eta sakadi. Buku eta aing ngakeuk nama. Aduh. Pusing nama ya aing. Ngalumbuk bae ngareng oke mikiran sarkadi. Aing kiriman cenah. Ya aing nungguan bae lah aduh masyaallah. Aing mah kadi ge aing itu bebenangan teh mau duit kumaha. La ilaha illallah. Atuh lain dia berita ka ku dia situara. Atuh dituaran nama tuh pan kumaha bisnis jual beli mah ngarang bae. Ih, Lah yo kumaha kitu teh? atuh mun yang mahal atuh kudu heubeul. Jangan kudu tinggal aing bingung ke baru kata diri tuh usahana atuh segitu bae lah. Lagi eueuh burung ieu eueuh. Hah? Atuh deh atuh kumaha jadi teu ngalumbuk kana kayuna ge. Astagfirullah, aing mun nungguan teh kamar hang paeh kitu dia ku aing. Atuh hampura ba atuh kumaha jeung abah nang mahal bae pan. Aing aing seubeuh ya muasaan segala nanu ku aing. Kira aku tadi pake maso. Atuh Hantam dia ku atuh aing. main hantem-hantem bae atuh kumaha ngaranna ge usaha pan tadi teh. Lain gitu ja. Usaha-usaha teh mah atuh usaha lain ja. Astagfirullah. Enak berarti doang tadi ge kipasan doang tadi sebenarnya tadi ge teh hayang tadi. Lain ku teh marah sebenarnya mah ya aing alawarakeun amat si bangset. Astagfirullah dia ja. Heeh. Kumaha teh eta kumaha? Atuh mun harga sakitu mah atuh sana gutak-gutak ge abah tuh kumaha ke? Kamari ke Abu Sarkadi memarahan gara-gara dia eta. Renon deui gitu kula deui. Mokorna bae aku yang dihantem tuh. Lain. Sangging nyokotan duit kolot. Ngarang bae. Lain nyokotan duit kolot gitu ja. Pan awe eta beakna bokor sok alawarakeun amat si bangset. Hong hampura ieu. Ulah sok hampura. Lainnya Abu Sarkadi memarahan itu gara-gara dia eta. Gara-gara non digiding bang urang di bae. Aduh eta awe kudu dijual si ongkok kayu masyaallah dia. Atuh minta mah abah daek geuning 100.000 karak bae. Atuh san udah tanya udah tuh ka hadiah. Daek abah 100.000. Daman teh kumaha bae. Budak hayangeun tuh. Saja mun tuh daekeun 100.000, kumaha geus jual bae 100.000 lah aing. Ngomong naon 100.000 sarampang dia ku aing. Aja nang sabaraha kitu koreng. Aja supa bae dia. Aja nang kumaha sabaraha duit korengna. Wes, 500.000 minggu hareup kudu aya soalnya ini kurban Sarkadi anak aingnya. Gara poin eueuh diteangkeun poin ka
lembur dia di mana? Hangis kayak kurang diusahakan. Mas coba lesok yang sampura orang mah sampura be bener ya bangges. Hangis kayak bah kayak diusahakan kurang hari hangis gitu be mah. Kayak nyaran kurang pelanggan di mana tadi embohan ada eta mah nyar deui. Oh burung astagfirullahaladzim. Hangis gitulah sadar ngurang sekolot abah eta ai. Beureuk ting orak keneh. Mencuplak-ceplak bae. Oh. Hangis sadar-sarang anggur mending kopi, coba yang mending minum kopi. Mana pemajikan aya? Oh, ambusar kali mas molor beren tadi. Mana tadi kopi pernah saya makan tadi? Makan di mana? Iya lah ini meren ya. Ayo telah beren lah. Oh nggak ngopi Cewek dia mah kopi nage. Ting. Kes kurang lah nih. Nggak ledak mat kan? Jadi kita reta bang bisa. Ambusar kali ya tabar itu. Nilai di mah. Benar. Oh. Aja apa bisa ente? Kira aku anak bisa. Ngomong naon yang mesti bisa. Pernah ngoreng bar itu. Budaya kan budaya. Hanya nyanyi naon dia. Dah serius. Karena istighfar doang tadi lagi. Iya bae. Oh, istighfar. Coba itu nyanyi keluar bisa mah. Neng ya. Ayo coba gerak. Neng kan budaya. Bar itu yang lagu. Tapi tinggalkan kabogo aing eta memeh ambusar kali. Boh. Dengan kemudian kan ya. Dong laku bagi ngapa mah. Aduh. Aduh. Lagi sering kan dia di apa kok ini? Dengan kan ya jadi. Ku tak bahagia. Awas apa bang semalam penting. Sebentar. Kadang. Oke mas tenang. Serang laju. Balik kemarin yang penting malah ya. Ini balik itu. Balik ya bisnis yuk. Akhirnya orang gede itu. Aing mau ngingetkan bae minggu hari kudu aya ya. Kalau saya diusahakan kurang nges, apa namanya jadi eta mah. Sapa teh beheung ku ai. Kalau saya gampang segera doakan pengen doa gitu supaya sarka di itu betaheun di kobong. Ungul poe bae ngadoa ge. Hangus, bagus ya ada. Masih ra itu balik mah ulah Hangus, ngomong si aing geuraan. Ayo nges, assalamualaikum. Awas itu. Dah keren ting eta bisnis jawara ieu mah. Ada sieuna. Mana sandal sabaraha dedak? Aing. Mas jadi gitu ya. Kumaha eta? Ang 500.000 gitu dak. Aduh ngaing juna mah bisnis saya eta. Ini ku kerang. Kacamata aing dak, tuan. Bah. Aman ade. Coba kacamata tangan. Yo. Aing masa mending bagi. Mau kacamata segala nanaon jeung weh kuari. Jimat kikilan kieu ge sok ngarang bae. Aing berangkat. Makanya eta, ini deh bisa disapatkan bengai. Aing geran.